Di hiji komplek anu biasana tenang jeung rukun, warga keur sibuk nyiapkeun pamilihan ketua RT anyar. Sadayana ngaharepkeun aya pamimpin anu jujur, tanggung jawab, jeung tiasa ngajaga karukunan warga. Tapi dina proses pamilihan, aya wae masalah anu muncul. Mimiti ti aya sogokan ka warga, nepi ka konflik antar warga saenggeus acara rengse. Kumaha akhirna? Hayu orang tingali babarengan. Ini videonya Mun jigana seueur nu bade sumping aya. sampai satu ayeuna teh aya acara penting kumarga pemilihan RT anyar. Mudah-mudahan we kapilih teh tanggung jawab. Ujung enji saayana. Padahal manggaling ieu lah. Nuhun ya kapilih pisan keluarga. Atuh nuhun sakarana padadan eta nu seueur. Naon untuk bagian kanggo warga. Pokoknya tuh padadan aku pemikirlah nanti urusan. Nuhun mangga. Ibunya udah nama kampanye teh bikin program. Beritahu kaca dina tidak jeung samara kamu handi pika cinta bukan nyogok warga Langsung ngerusit tuh atau segala niatnya tadi. ayo pas pisannya ngali pemilihan Pak. Sabagian warga mimiti silih bisik, aya nu satuju kanu omongan Asep, tapi aya oge nu ngarasa tengeunah lamun padadan dituduh sapartos kitu. Cara pemilihan ketua RT di mimitian, sadayana warga gaduh, harapan supaya lingkungan jadi langkung sae. Tapi di tengah acara, mimiti aya perdebatan antar warga. Mun ibu bapak atau nuhun kasadayana parantos penting ayeuna bade ngamimitian pemilihan ketua RT anyar. Mudah-mudahan anu kapilih teh biasa amanah. Sareng biasa memperhatikan warganya. Kami abdi kapilih jantan ketua RT abdi bade ngadamel keamanan anu leuwih terus bade ngajaga objek lingkungan sareng ngajakeun kerja bakti rutin. Wah, saya pesan padadan atau program. Oke, bade langkung sering ngadangu aspirasi ti warga. Programnya emang kadengena saya Pak. Maksud aja naon Pak? Kalau ngemitnya sanes tahu janji tapi mereka kudu jujur oke Pak. Hayang boga ieu mah luhur pagar kai deket jalan. Hayang jadi pemimpin jujur pagar lembur kudu aman. Nyariosnya anu jelas. Ini tadi padadan ngabagikeun bikisan ke warga eta teh nyogok we dipilih. Tong kitu nyarios teh. Tapi untuk nyogok, iya man butuh perhatian ke warga. Perhatian, nah pas pisan setelah pemilihan. Upami abdi berbagai emang salah. Nuhun, sabarana mah teh langkung sae. Upami warga milihna ku hati nurani, sanes ku bingkisan. Tapi abdi can pernah maksa saha wae pikeun milih abdi. Sanajan teu maksa tapi tetep warga bisa kapengaruh. Bingkisan teh saukur ngahargaan. Tapi ya sadaya jalma teh samit teh sapatos kitu Bu. Sudah ini tenang banget, 2000. Resep anjeun juga nu teresep ka abdi. Abdi sanes teresep Pak, tapi abdi hayang pemilihan ieu adil. Anjeun nuduh abdi teu adil. Abdi nganyaros naon anu katingali keluarga. Aduh, tong silih bentak atuh. Muhun, arurang teh ieu teh tetangga tong sampai gara-gara pemilihan arurang jadi musuhan. Macing lauk sisi situ. Laukna manang sapasi. Beda pilihan tong kitu, ulah kita silih benci. Abdi capek lah niat saya sok dianggap goreng. Niat saya kira dibuktikan untuk tindakan nurus oge Pak. Mun parantos ayeuna mah urang fokus we kana pemilihan. Abdi hoyong warga terang upami abdi kapilih jantan ketua RT, abdi bakal tanggung jawab. Sarang mudah-mudahan teu ngajanjikeun unggul. Anjeun siga nu teresep ka abdi Sep. Kapercaya teh diwangun dina kajujuran Pak. Sadayana ada pendapat masing-masing, tapi uahan ketika jadi kepartian mohon laras pemilihan mah sadar nyantaikeun sajakeun lingkungan anu sae aya sawalikna. Mun kurang lanjutkan acara sing saha anu kapilih mudah-mudahan amanah. Saenggeus acara pemilihan rengse,
Warga mimiti bebersih tempat acara. Sebagian warga silih bantu. Tapi aya oge nu teu hayang milu gotong royong. Ayo orang pindahkan ke sisi ayo nggak cabar aja. Abdi mah bagian bebersih sampah we. Ulpi ayo bantu bebersih. Oke we atuh abdi teh capek kene. Kabeh ge capek da ieu teh jang kepentingan bersama. Kalau atuh nu bersih teh. Tong itu atuh lamun hayang gotong royong mah kudu bebarengan. Bantas kengayaman. Marah awis si empang silih bantas bebarengan. Marah gawean harampang. Hirup di lingkungan teh kudu silih bantu. Abdi teh yang istirahat heula atuh. Dan dia mana mah diuk sabari main HP. Nah, jadi abdi terus nu disalahkeun teh. Goreng lauk dina piring, sambalna dibanjurkeun. Pagawean ukur cicing tapi embung disalahkeun. Ab nu sajan bersibuk bersih. Mun Ulpi sekali wae ngabantosan, kudu tenang naon. Gotong royong teh penting, pikeun warga tetap rukun. Nuhun atuh, kapunten nya kasadayana ayeuna abdi bade ngabantosan. Kakebon teh mawa tomat didahareun jeung wortel, lamun hayang dipisah mah pulang males gotong royong. Tah, kitu mah kan sae. Ayeuna kompak fotos ieu jadi lingkungan oge langsung nyaman. Ka warung meuli nalada, meulina ku budak baung. Hayu orang bakti mada, sangkan rampak gotong royong. Mohon. Ada pendapat mah biasa, tapi aron kudu tetap ngiji. Dia oge sadar, ternyata jadi pemimpin teh sadar dari contoh ka warga. Daun jamu sisi sumur cai herang nyesir kasur jadi jalma kudu jujur kami dipikar sepatur. Anu penting ayeuna urang tos saling ingetan. Wah beberes. Meuli bandrek di warungna, di daharna jeung surabi. Mun hirupna hayang bagja, ulah pisan silih dengki. Tina kejadian tadi, urang tiasa diajarian kejujuran penting pisan dina milih pamimpin. Selain ti eta, hirup di lingkungan kedah silih bantu, silih hormat, jeung gotong royong supados karukunan tetap terjaga. Beda pendapat teu kedah ngajadikeun urang papisah, tapi kedah janten jalan pikeun silih ngingetan kana kahadean. Bulan caang luhur imah, bentang peuting katinggalna. Bulan silih pikanyaah, bentang rukun sadayana.